dipegang kieu kasep di mana atau mana teh nu jadi indung pinuhnya jeung deudeuh ka diri urang Joy berjeng usapan kana sirah. Ma, apunten abdi, Ma. Apunten abdi apa? Ah, siapa? Mantok di goblok kakang ngaliweukeun ka jadi indung nu sia modar sia. Ih, nah ari apa? Kan baik ujang kan baik ku salamet na gecu. Syukur kan baik dari mana mah bisa diala. Duit mah bisa diteangan kasep. Dek nginum itu aya kopi di ma. Moal maatos abdi teh. Indung urang mah kitu pisan. Sok sagala diasongkeun kalau jadi anak. Punten abdi mah. Kamelar jaledar ka mak teh jeung ka apa. Ya abdi nyenak oleh-oleh mak. Aya tuangeun. Tah ieu mak ieu. Diasongkeun ku urang teh Joy. Sakan teh tuwi Cilembu, tuluy cokot deui ku urang teh dina jero kantong. Aya keresek oge anu misah sakantong kue balok menang meuli ti Andir. Sok atuh diasongkeun ka anjeunanana. Eta nu jadi indung meni bunga pisan ningali eta urang babawaan teh. Turut tuluy disuhun kumana bae didoakeun. Laket teh atuh Joy. Hate urang ngalaket teh nu jadi indung nyuhun kana hasil naon jerih payah urang barjeng teu sabaraha hargana. Didoakeun ku jadi indung tuluy diteundeun dina lahunanana dihuapkeun pangheulana. Reueus kacida urang ngecelakeun cimata na waktu eta. Nu jadi bapa melong nu jadi indung cicing manehna teu loba ngomong teu lemek teu nyarek. Melong ka urang, melong kana babawaan, terutama melong ka indung urang. Tuluy urang jadi tak jadi bapak Joy. Pak, apunten abdi Pak. Tos kantoreksakeun bapak. Tuman seuing mah. Apa? Naon salahna mun bapak teh alhamdulillah. Syukuran ka Gusti si ujang bali. Ukuran juga aing. Jadi bapak kesal ningali urang jigana Joy. Tuluy manehanana diuk bari ngalengak kana kursi. Ningeunang kieu ujang. Di mana ya kue balok teh? Di kota mak. Moal aya di urang mah. Nya mendingeunang di mana atuh ujang teh? Di Bandung mak. Abi teh geus di Bandung geus usaha. Gusti nu agung salamet cuk. Nu jadi indung bejeng neuteup ka urang bejeng nyabakeunna pipi Joy. Kecelak atuh cimata urang teh nya kecelakan. Kukanya jeung kadeudeung nu jadi indung nu teu aya duana ieu di dunya. Indung nu nyaah deudeuh pisan ka di urang. Raos jamanya. Nah ujang. Geus kitu kuring cangkat Joy tuluy ka dapur. Bari mairan cai 3 gelas. Diasongkeun ke tengah imah. Nu jadi bapak ge atuh tuluy nyokot kana eta dahareun. Da katingali ku urang ge Joy. Sakumaha geuleuh, sakumaha kesel ka diri urang anger bangga jeung bagja nama aya. Tuluy ngarongkong bapak urang nyokot kana hawi Cilembu, tuluy dipurak bejeng dihuapkeun ku manehanana. Diri kuring ningali indung bapak anu katingali bunga campur sedih. Bunga campur keheul meureun ka urang. Geus kitu urang muka deui caritaan kalau jadi indung kalau jadi bapak pok urang cumarita. Ma, bapak, alhamdulillah abdi teh. Abdi angkat ti dieu. Abdi teh teu nyalira. Namun ieu rahasia we tur tarusia. Nya abdi teh jeung Uten budak Mamang Acep angkat ka itu teh. Jeung si Uten. Ka kota teh jeung si Uten male tenden. Mun jeung si Uten. Nah, di babawa budak kapan budak batur eta mah. Tapi nah teu asa teu geujeuleng teriweuri si Acep teh neangan budakna. Nah, bapak gablak budak jebrau kieu hayu di teteangan. Yeuh, pingkeun si laing. Hayam wae apal mantok. Nah, si laing manusia teh apal mantok. Cik atuh apa nah nya hayo we dibahas ya Allah. Bapak istighfar, Pak istighfar. Cek lu jadi indung harita beli jeung rada nyerang lu jadi bapak. Nya eta teh abdi lepat Pak. Saya terusna abdi angkat ti lembur teh. Abdi teh hoyong ngabuktoskeun yen abdi teh mampu. Kalayan abdi teh tiasa.
jeung abdi alim ngabebanan emak jeung apa. Terus tetega abdi teh ngabebanan emak jeung apa. Katayaun lagi emak jeung apa teh meureunan abot kurus abdi teh. Kalayan abdi teh tiasa amanah kana naon barang nu dipasikeun ti apa jeung ti emak ka abdi. Kan bae ujang tong dipikiran. Masalah barang makan bae da bisa diteangan bisa dibeli cuan king. Aing ge ti kamari sabenerna mah hayang bebela ka si laing teh. Da aing teh era ku batur. Bisi hayang nyao si laing. Aing teh geus ngajual tanah sia. Kan bae itu apa tong dibahas masalah eta mah karunya si Ujang. Kudu nyaeun mak. Kudu apaleun mak. Yen apa teh geus ngajual kebon. Melaan cucungi si eta. Urang ngahuleng Joy. Teteh lapisan geuning bapak urang teh geus ngajual kebon. Padahal mah apa jeung emak teh kedah ngical kebon. Matak abdi usaha teh. Namun sia cacapek maka aing inung si laing moal teh bikin ka gering sia. Cek nu jadi bapak harita molotot ka urang Joy. Leres Pak Abdi nu lepat. Eueuh deui sia bahasa ti baheula. Abdi lepat, abdi lepat. Ngarumaoskeun Pak Abdi nu lepat. Anggar sia abdi nu lepat, abdi nu lepat. Cik atuh apa nahanya. Punten abdi apa? Abdi teh aya paniatan mah sae. Abdi teh Cing Ujang mah yang apal kumaha lampa hidup di kota teh Cuk. abdi angkat sareng uten teh demi kanyaan demi kadeudeuh. Pak Haji Hamid sareng Mah Haji nu ngajejekeun abdi teh pikeun ka abdi teh calan kopi di kota, Pak. Dagang kopi Ujang. Nya mah dagang kopi. Abdi teh pernah sareng Pak Haji Hamid sareng Mah Haji Hamid nu sakitu nyaana ka abdi. Anjeunna ngajejekeun abdi mah abdi teh calan kopi. Maliku anjeunna abdi teh dipasian termosna, pasian gelasna mah. Meuni nyaah deudeuh kawas emak ka abdi Mah Haji teh mah. Alhamdulillah atuh Ujang. Tapi Ujang teu capek eta dagang teh Cuk. Henteu mak. Abdi sajeroning icalan teh alhamdulillah abdi kengeng bati 260.000. Nu mawi abdi bade uih satadina we cen teh abdi. Bade mayar teh kasih abang bade nungtut. Tapi abdi pamitan ka Pak Haji Hamid sareng ka Mah Haji Hamid. Anjeunna kalakah namihan.